Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah kecap wiwitan a'udzu etalu fardu nampi nuhun kasadayana tos tiasa sumping kahaplah berkah ieu. Mudah-mudahan urang sadayana sing kenging ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina kumpul ngariung bongkok ngaronyok ieu daya sanes urang bademi eling kakarhun-karhun urang kaluluhur-luluhur urang sadayana tikawit juga dugi ka ayeuna. Mudah-mudahan marantena anu tos teu aya sing kenging safatul uzma di alamna atuh dina raraga ieu teu aya sanes urang bade syukur bil nikmat. Mudah-mudahan dina nyambut tahun nyaeta urang arek nukangkeun jim akhir urang arek ngawali mayunan tahun alif nyaeta dina sasi 1 Muharram 1443. Mudah-mudahan urang sadayana nu ngariung mung pulung bongkok ngaronyok dihaplah nu barokah ieu sing dipaparinan kesehatan, sing dipaparinan kekuatan, mugia sadayana naon anu disejak ku urang sadayana Gusti Allah Subhanahu wa taala maparinan kabarokahanana. Pribados di Padepokan Tunggu Jati Sunda wiwitan dina acara ieu memperingati sedekah bumi ieu nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatanana mengingat menimbang situasi dan kondisi urang ayeuna mungkin ku abdi teu kedah diuningakeun getos uninga daya sanes lain urang bade populerkeun kana adat budaya urang tapi aya hiji aturan-aturan anu memang ku urang kudu ditaati, kudu dilaksanakeun, anu teu bisa ku urang dilanggar ulah sampai urang nembrat karena aturan-aturan pamarentah. Mudah-mudahan urang sadayana nu ngariung dihaplah berkah ieu urang ngadoakeun ka para karuhun, ka para luluhur ti Ibu Rama utus teu aya meureun kanini ka aki ka ditunanya ka para wali, ka para nabi, ka para rasul, ka para malaikat sadayana. Mudah-mudahan ieu doa urang doa sambung rasa ieu pangnyambungkeun ka datna ilahi robbi pangdugikeun ka marantena anu tos teu aya di alam dunia. Mudah-mudahan orang-orang kawitan wae dina ieu acara bubuka syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sakatenan orang meureunannya dina acara babarit nyuhunkeun samudaya ning kalepatanana ka para karuhun, ka para luhur pilihna kilang tata, kilang titi, kilang duduga periogana munggihing manusia anu seueur hilaptur seueur dosana nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatanana. Mugia dina ieu acara sing dilancarkeun, sing dimudahkeun, sing digampilkeun, sing dibarokahkeun. Atuh teu hilap deui meureun ieu teh urang bertepatannya dina memperingati HUT RI anu ka 70 genep. Mudah-mudahan mugia para pejuang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
sadayana istri pamegetna anu gugur di medan tempur, nu perlaya di medan laga, anu jumbrit di medan jurit, sadayana sing kenging pahampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atuh meureun pangais pangampih papayung hukum di kawit RT na dugi ka Bapak Presidenna, mugia aranjeuna sing dipapenanan kesehatan kaberkahan, sing tiasa nyanak ya amanat ti luluhur, kalayan aranjeuna dina tugasna sing diaping dijaring dijaga diriksa berang pentingna di mana we ayana. Mugia wasilahna urang ngadoakeun, mugia urang sadayana ge sing kenging rahmat pitulung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu pribados meureun bilih teuing yang kolongkan waktos dina acara ieu nyata syukuran ka Allah Subhanahu wa taala menyambung satu Muharram, satu Suro, nyungkeun barokahna, karomahna, karamatna, maunatna, wibawahna ti para karuhun-karuhun urang, ti para luhur-luhur urang, nu ti wetan, ti kulon, ti kidul, ti kalerna, nu caket nu anggang tebihna, mugia sadayana anu ku urang didoakeun ieu sing kenging pangampura, sing kenging lindungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku pribados bari dibuka ku ngaos bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna marrasida wa umurinna min syuri anfusina min syaiti amalina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hayu, Ya Qayyum. Mugia urang sadayana nu ngariung mungpulung bongkok ngaronyok ieu sing kenging rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti sim abdi bade ieu sakedik merenang ngadadarkeun naon arti menambah barit, naon arti sedekah bumi, naon makna sedekah bumi, naon makna dina judul babarit. Nyunkeun sing dilancarkeun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun teu aya halangan, teu aya harunganana. Ulah sampai ieu babarit janten dina masyarakat ya, kadang-kadang kurang sok aya nu kurang paham, kurang jelas. Ya orang jelaskeun kusim abdi dina sajatina tajwid atawa persamaan kata sarua wae. Tapi terkadang orang malah sok ngabid'ahkeun adat istiadat sorangan. Beda pakai bahasa Sunda atau napi Jawa. Sabar namanya marhaban ge arti nama eta keneh. Ngan bangsa urang sok latahan teu kaok ngadenge nu aneh-aneh. Ari bahasa di Sunda di Jawa mah mun medarkeun isi ceramahna baheula mah ku para wali, pemirsanya ku para wali. Ayeuna mah meureun beda lah nya, da meureun zamannya anu disebut dalang. Mun ayeuna mah nyaeta tabligh atawa dakwah dipedar ku Pak Ustad atawa ulama sarua keneh artina mah. Isina nyampaikeun mana lalakon jalma ya lalakon manusia ya jelema anu hade jeung anu goreng. Jadi jelema teh aya nu hade jeung nu goreng jeung nu bedegong.
gede hulu teu kaopan ngulit bawang tah dilalakonkeun ku kidalang baheula ya da baheula mah kidalang anu medarkeun teh gitu. Lamun ieu carita sate acana aya kitab tulis ya. Sate acana ya ceramah teh ku kitab lukis nyaeta wayang di waktu eta can katimu kertas kalawan mangsina he zaman wali 1444 di mana aya pabrik buku, di mana aya pabrik pulpen, di mana aya pabrik mangsinya. Hak orang main logika we, akli nakli orang main belajar. Ya, ulah sagala nemblehkeun wae, ulah sagala ngagorengkeun wae. Dasa galage lamun can kapanggih ilmu nama sok babari nganggap goreng kabatur. Ulah urang mah teu kengingnya. Gitu. Ari dalang teh maknana teh dedela eyang, dalang teh dedelan eyang atawa nasihat eyang. Tuh itulah makna isi dalang. Kade dalang teh ulah dianggap sepele. Ulama sia kiai baheula mah. Dan kulantaran jelema urang gegeran teu kaob nu aneh jika nu halus padahal mah heueuh gitu. Dina ngaturna kidalang mentaskeun lalakon wayang sok disisipkeun ku bahasa ruwatan atau napi sedekah bumi sebab ieu ruwatan teh aya patupung gelang. Namun cina ruwatan teh aya patupung gelang jeung perjalanan Arab tuh nyaraon can kade mentak ilmu heula sajarahna heula teangan mun geus kapanggih mah ngeunah kadengena karasana nya sagala ge urang kudu ngotek tak ngutek mantek didinya. Jadi aya hubunganna antara perjalanan Islam bahasa Sunda Jawa kade ieu boga perjalanan Sunda Jawa jeung Arab ge nya sareng Islam bahasa Arab janten teu kenging saling ngagorengkeun komo ngaharamkeun mah tuh ieu mah cenah naon wah haram wah bid'ah bari jeung teh nyaho elmuna mantak hati-hati. Da urang mah orang Sunda orang Jawa sok make tetekon nu luhur urang ya. Judul mah sarua naon anu beda bahasa ujuna mah sarua-sarua ke iya orang ulah pasalia ya. Ulah pasalia paham mun di Sunda atau Jawa ruwatan alam nyaeta nu sok disebut kala paksa kala paksi kalapati nah ruwatan Jawanya ieu ngandung mana arti isi tapi aya buktina lain ngomong bohong. Hati-hatinya alhamdulillah orang masih bisa ngelaksanakeun syukuran ke Allah Subhanahu wa taala ku jalan salehat nyata ruwatan atau nabi sedekah bumi lah. Dina perjalanan ieu aya anu memang di sesebutannya anu aya di sesebutan anu kuki dalang di pedar
zaman baheula ngaguar manusia mana nu bener, mana nu salah, mana nu goreng, mana nu halus, mana nu salah, mana nu seleh. Nah, ayeuna sakedik pedaran deui nya, ieu salajengna ieu. Ieu sebutan anu dibawa ku Batara, tah disebut Batara Sangkala. Ku bahasa Arab mah disebutna marhabanan. Tuh naon bedana tuh? Ieu anu disebut anu ku dibawa ku Batara Kala, ku bahasa Arab mah disebut marhabanan atawa asrokol badru alaina. Nah dasar wae kunaon atuh jadi raribut, kunaon tersep kana adat budaya uing. Arab boga adat budaya, urang Sunda Nusantara boga adat budaya. Mari kita lestarikan adat budaya kita, ulah digogoreng. Jelemaina kan padu ngomongnya padu calangap gitu, bari teh nyaho eusi komo jeung asal usul itu kan ieu pedaran sakedik lahnya. Saterasna urang coba pedar carita kidalang, tah ieu urang pedar carita kidalang dina judul Babarit Sedekah Bumi atau ieu dina judul Ruatan. Aya carita ieu teh nya teu samarangan, ulah padu gabrug wae jarorok budak ayeuna mah. Ngeunaan asal usul ruatan, tah naon cenah ngeunaan asal usul ruatan. Dina ieu carita wayang nu dipedar ku Kidalang. Begitu torok-tok Kidalang merenangnya medar carita, Batara Sangkala teh menta idangan. Batara Kala menta idangan, menta warisan kaki Semar, nyaeta Ki Semar Badranaya atanapi Ki Lurah Kudapawana. Cek Batara Kala, Bapak Semar ngaing menta mangan. Ah gitu nya cek Batara Kala ya dina asal usul watan. Nah, dina salajengna Ki Semar nyarios, hek Sangkala tapi engke ulah rurusuhan. Cek Ki Semar aya waktuna engke dibere kukula. Tah eta bahasa Ki Semar ya. Cek Batara Kala, wadalah Semar aing hayang nyatu mun teu dibere ku aing Bapak Semar dimangan ku aing Semar, aing geus lapar. Tah cek Batara Sangkala, Ki Semar Kudapawana pinter anu linuhung nu teu aya tandingna dina sajarahna nya kitu. Eta Batara Sangkala teh ditipu ku Ki Semar. Cek Ki Semar, cik cokot tuh nu di belah wetan nu berem-berem coklat heg keur maneh. Tah cek Ki Semar, eta Batara Sangkala teh katipu ku Ki Semar mantak kudu janari eta Sangkala initna. Padahal mah nyingkahkeun bala keur Kidalang, mukakeun wayang atawa bubuka katalak wayang bade main anu disebut Gelang Dharma. Tuh sajarana ayanya teu samarangan. Sagala bala marabahaya mantak
diindit kena eta Batara Sangkala teh sampai ke Pajar Janari. Tuh, jadi Pajar Janari teh sinang mangkat heula di nyingkahan heula supados dina medarna ieu kidalang ieu teu aya halangan teu aya harunganana. Sagala ge aya carita, sagala ge aya bahasa, sagala ge aya buktina gitu. Alhamdulillah wasyukurillah orang masih bisa memperingati walaupun situasi dan kondisi sekarang begitu sulit, tapi orang alhamdulillah masih bisa ngalaksanakeun syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur bila nikmat, mudah-mudahan singkat tampi ku Allah Subhanahu wa taala, kan gitunya. Sekedik mugia orang sing berkah salamet saacan meureun anu terakhir eta meureun pedarannya asal usul ruwatannya. Jadi lamun di Arab adat budaya teh disebut marhabanan, lamun di urang ruwatan gitu. Judulna lamun di Arab mah asraqal badru alaina. Eta kene munajat ka Gusti Allah nyuhunkeun kabarokahan kaslametanana. Naon anu beda bahasa da tujuan mah eta kene mentak urang ulah saling gorengkeun, ulah saling tuduh. Lamun geus kapanggih ilmu nama deet eta kene tah kitu pribados katitipan ku leluhur kapungkur. Tah sok ieu bisi anak incu urang teu arapaleun, bisi anak incu urang keleungitkan sajarah. Barang siapa yang sudah kehilangan sejarah, maka anak cucu kita akan kehilangan arah. Hati-hati. Mudah-mudahan ya aya sekedik doa sing dijabah sing dikabul dina pertengahan ieu saacan anu diakhiriku pribados. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat mulia anu kagungan, syariat hakikat mulia anu kagungan, hakikat maripat suci nu kagungan, maripat rasa mulia mulih kana rasa sarining sampurna. Sampurna mulih ti dunya mukmin anu ngawitan, Allah anu mulih, Muhammad anu masihan rasa sarira, wangi metu lawang roh idopi, sampurna lawang datullah, metu rasa kari rasa, ilang gandana rasa, rasa jati mulia rasa ing sampurna, sampurna mulih di dunia, ilang rupi ilmu mulia, agama mulu sujud kadatullah witsuk jadi surga. Kalawan Allah surga sari dan sampurna rasa mulih kajati mulang ka asal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Roh idopi kanyataan sifatullah kang kental putih, las putih kumpul badan kalawan nyawa, nu putih nama ningretna jatining urip, mulia langgeng jaya sampurna, ya insun nu langgeng jaya sampurna, ya insun tajali Allah sahdat sah sifatna, sah adegna, sah saadegna, sahu Allahu Akbar, Allahumma sahadat panglebur kawu sawakasan, salisir neraka pitu, lebur jadi sawarga, sabdaning Allah junjungan darajatullah, ya wali, ya wali, ya wali, birahmatika ya arhaman rahimin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian peribadahnya bade perjalanan luluhur orang karuhun orang mugia anu tos tadi dicarioskeun singkat tapi iman Islamna sing hampura dina sagala dosa perdosaanna merenan sing kenging sifatul usma di alamna sing ditetapkeun mungguhing Allah anu maha kuasa. Mudah-mudahan dina acara orang sanaos sederhana tapi kita mengandung makna. Sanaos sederhana tapi mengandung makna. Mudah-mudahan segala sepeneja orang sing aya qabulna illahi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Sim abdi ngawitan muji syukur jebat asma ning pangeran nu maha welas maha asih tur kasih sayang. Sim abdi bade pamitan ke pangeran Allah subhanahu wa ta'ala nu langkung heman ka bumi ka langit ka wetan ka kidul ka kulon ka kaler nu ngabatara jagat kanu ngabatara langit kanu nanggei cahaya alam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu nanggei mustikaning alam ka para wali ka para nabi ka para wali ka Eyang Prabu Siliwangi ka Ibu Nyai Pohaji ka tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 ka para raja ka para ratu di ieu jagat. Ka para ambiya aulia ulama ka para luluhur anu berjasa ngembangkeun Islam di Nusantara di seluruh dunia. Wabil khusus ka ibu nu ngandung, ka bapak nu ngayuga, ka ibu anu teu ngandung, ka bapak nu teu ngayuga, pupuhunan, tuturunan, susuhunan, kasadaya makhluk gede, makhluk alit, makhluk nu dicai, makhluk nu di darat, uteut tongo walang taga roh peti gogodongan. Pun sampun amitan ampun neda agung nyaparalun neda panjang nyapang hampura kaluhur kasang rumuhun kahandap kasang batara kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan. Neda ampun nyaparalun neda tobat nasuha nyuhun dihampura dosa nampi sadaya kalpatan kaluputan laku manusia anu seueur hilap tur seueur dosa mugi laksana nu diseja angsal damel nu dipimaksud sukses berkah selamat tujuan nu diemban amanat nu disangku nu dipangku ka para pahlawan negeri ka para pahlawan negeri ka para kusumah bangsa negara Republik Indonesia wabil khusus ka tokoh pahlawan pejuang revolusioner pendiri negara ka 17 tokoh gerilya kahiji ka pangersa ka Ratu Wilhelmina, kedua ka pangersa S. Jakaria Sabaun Kartanegara, katilu ka pangersa Ratu Yuliana Kartini, kaopat Kiai Haji Hajar Dewantara,
kalima Dr. Satiman, kagenep Cokro Partolo, katujuh Manggung Kusumo, kadalapan Manggung Praja, kasalapan Gatot Subroto, kasapuluh Wahidin Sudiropuro, kasabelas Sudiro Husodo, ke-12 Kiai Haji Agus Salim, ke-13 Hos Cokro Aminoto, ke-14 Surya Diningrat, ke-15 Kiai Haji Muhammad Dahlan, ke-16 kapengesana Kak Ibu Dewi Sartika, ke-17 na kapengesana Saman Hudi. Kepada seluruh leluhur Nusantara dari zaman Galuh Pakuan, Pajajaran, Majapahit sampai sekarang negara Republik Indonesia tercinta namanya saat ini. Semoga bangsa negara seluruh rakyat Indonesia semua diselamatkan dari semua mara bahaya, musibah, bencana, dan semua gangguan, halangan, dan rongrongan. Disehatkan badannya, dikuatkan imannya, dan ditakwakannya kepada keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Selamatkan, sehatkan, kuatkan, majukan, makmurkan. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan doa nembe diaoskeun sing didugikeun kamarantena ka para pahlawan negara Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak, baik itu perempuan maupun laki-laki yang berjuang membela Ibu Pertiwi, merebut Ibu Pertiwi. Jangan sampai kita lupakan sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa, jangan lupa terhadap para pahlawan kita. Mari kita hargai, mari kita doakan. Semoga bangsa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam yang tertera tadi, mungkin semuanya dengar, mungkin sadayana ngadenge bahwa kita bertepatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu, semoga dirgahayunya terus menerus tidak ada henti. Semoga menjadikan berkah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma salamatan kalimatan bil rezeki wa ziyadatan bil ilmi wa taubatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ijabah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, urang tos tiasa ngayakeun syukurannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun begitu sederhana sekali, tapi di dalam kesederhanaan ini penuh makna, penuh cerita. Semoga saja ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Wala tadurhum wa bikum bi ta'ati kabirahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Kau dong. Oh, bakakak.